Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Saur Karuhun karangan Watatang ayeuna teh parawargi nincak bagian ka-22. Mangga urang teraskeun. Teu kacaturkeun lilana di jalan. Caturkeun Mbah Durga jeung pangiringna geus tepi ka panganyerkan Eyang Jayagiri. Reg Mbah Durga ngaraneg di buruan tuluy sosoak matakna hariwangkeun. Bari samping polekat nu tadi disolenangkeun teh ayeuna geus dibeubeurkeun. Jayagiri, keluar sia sedar belang. Keluar sia motongan cenau di kandang bro. Kenapa kia kenye kula nuan si Durga? Kula hayang deuleu nepi ka mana ilmu panamu campe pamake sia Jayagiri. Edan sia. Pokna menikasar gariha matak nyentuh kana dengan nu ngadenge. Puguh we sagara para mitra jeung nu sejen caruring hak di tempat panyingkuranana. Kalawan harita nanyakeun satengahna harewos. Aduh, can ngaung-ngaungan teh Eyang ka kupingna ni kasar kitu juga jelema obah. Sagara atuh nyarita Poki Gandrung Mairan. Terus Eyang meniweuh kasubanan pisan manusia teh. Sugeng kudu jagor huluna ku simpuring. Ki Gandrung ujug-ujug nafsu. Nyari ku kitu teh mah pasti ngarasa mangpanaskeun samalah harita Ki Gandrung geus rek luncat. Kaburu ditewah leungeunna ku Eyang Jayagiri. Sabar kisanak sabar. Tah manusia eta nu rek nganyang ka Eyang teh keun heula ulah wakayan wanine malan. Sok sumawona disampeulkeun mah saur Eyang Jayagiri digorowok Mbah Durga. Awong-awongan si genna moal teu ranteng temenan urat beheungna ge para mitra nangtang-nangtang. Jayagiri, mudah sia gembira atau memang geus monar kari kanangna. Lamun ngajung kiring kene hayo gerep padede peungeut cengkula setan sia. Pokna geus kitu Eyang Jayagiri nembe kaluar ti tempat panyingkuran. Bari katingalina kudu sejen bangun tenangna kartaya karingrang. Hargeuning kisah anak dade. Boro kula jongjon dipipir panyana kula manu cocorowokan teh jalma keur moro begu. Eyang Jayagiri gumujeng berakata ke Durga, Mbah Durga Suri meningagaplah. Silaing nu ngaran Jayagiri ha? Mata kula nyamperkeun ge nya kula teh Jayagiri. Ari kitu aya maksud naon anika make sumawa ka dieu kisana? Wah, lakadalah deuleu. Bagja temenan silaing ngajungkiring kene Jayagiri. Disangka kukula geus kari tulang talengna. Apa silaing ka kula ha? Matak neuleuh irungna ge kakara ayeuna sabala asa kakara mangih manusia sabodel anika. Malarat ku bema karama. Saha teh jeung nu ti mana atuh lemur matuh banjar karang pamidangan anika teh? Wah, bising silaing can apal ka kula. Ieu pisan nu katelah si Durga bari nepakan dada sorangan. Oh, jadi ngaran anika teh Durga lah. Dulu temal Mbah Durga lah meuni teguh. Aya naon andika datang ka dieu teh Durga lah. Terus Eyang Jayagiri bangun tenang. Kula datang ka dieu tur bisa padahal dodonges jeung silaing lantaran lain lantung tamu laku, lain lunta tanpa sejak, lain palin kairing ku ciki. Tapi kula rek ngayakeun palitungan pati jeung sia. Sok geura ebrehkeun ilmu panamu campe pamake, geura ketrukeun aci pangarti silaing, geura ketrukeun sakabeh pangabisa sia, ebrehkeun wewesen sia deui. Mbah Durga laku kubuk nangtang. Baru krek ngayakeun balitungan pati. Lain ku kitu keur kula masa setengah ngimpi Ki Durga lah. Anika make ngajak balitungan pati sagala. Eta tina pasal naon atuh jeung iraha kaula kungsi patelak jeung Andika. Kapan ningali irung Andika ge kakara ayeuna. Moal Andika kasalahan mah kitu? Jayagiri. Ieu kula mah. Andika nyaho ka Mbah Laksa? Laksa urang Cihalimun? Urang Cihalimun apa kangaran Mbah Laksa? Puguh we kangaran Laksa mah urang Cihalimun ari kitu. Eyang Jayagiri tetap tenang. Padahal anjeunna tos uninga yen eta jelema nu rek ngadatangkeun bibit rurujit indung rurusu.
kungsi patelak dengaran balaksanya nya baheula zaman babarengan di kuli kontrak ya pising apa ya bapak kula dulu anu katelah balaksa deh paingan hari Andika anak kilaksama menisa sora pisan kitu deui dina saringkak paripolahna sarua dina webe makaramana meni akur ari geus kitu kumaha dasar aki-aki tekekeun tetelo sia aki-aki pasesaan pehong cikene geus dibejakeun ku aing cikene geus dicaritakeun ku aing ayeuna nanyakeun deui kumaha sia telmi budeg gegebir teh dasar bodoh balilu sia bodoh alah batan ti kemo budeg gegebir sia Jagiri ulah datang kareupeun sia lain lantung tami laku lain luntatan tasja tapi kula rek ngakeun palitungan jeung Andika utang uyah bayar uyah utang pati bayar pati deui jadi cek eta cek pikiran Andika jadi kudu kitunya jadi lamun hutang teh dibayar ku hutang mun disebutkeun tadi pokona mah maneh nyaho hutang uyah dibayar naon cuma cek pikiran Andika we tadi bayar ku naon kalah nanyakeun sia juri kudu dibayar ku uyah deui sia bergu atuh geus ngarti make nanyakeun ka kula lamun sia gableg hutang duit kudu dibayar ku naon sia perkara bayarna mah kunaon we boga duit bayar ku duit atuh teu boga duit dibayar ku dahareuna tawa ku dongeng pokona mah mayar we lamun hutang pati dibayar ku naon sia alhamdulillah salila ku melip di kolong langit ku melenang di alam dunia nincak lemah cai can pernah ngalaman nganyuk pati can pernah nganyukeun pati ka batu sabab pati mah tawa nyawa lain urusan manusia nu boga nanging pangeran nyatana Allah subhanahu wa ta'ala jeung ai soal pati mah lain urusan manusia angin Allah nu naktukeun padahal pati huripna manusia ditangtukeun ku Allah ulama hirup di alam dunia ge atuh cenah raga diusikeun usikna diusikeun ku Allah digerakeun ku Allah dah kitu ya kaning sajuri makin nyabit ka Allah segala hubungan jeung Allah aing mah jeung kula mah ye ngadenge manusia nyebut-nyebut Gusti Allah jeung sok nyaritakeun perkara alam kubur asa retep daun ceuli deui siga kumaha asa bandar kumaha disebut Gusti Allah teh deui kelakuan si Durga para mitra yakni murtad dasar atuh para mitra sadaya Bah Durga lageus ngemongkeun diri harita teh sikap manusia murtad beh dituna jema kupur astagfirullahalazim nauzubillahi min zalim nepi ka kitu-kitu na ilaing Durga Ari Andika teh umat saha jeung kusaha Andika dihirupan turun diusik malikeun eta omongan manisa kitu asa sangeunah nah bongkeun aya paribasa bibir teu diwengkul tah teu tulangan make nyebutkeun asa retep daun ceuli sagala lamun aya nu nyebut-nyebut Gusti Allah jadi maksud Andika datang ka dieu teh rek naon Durga rek nemongkeun diri kasebut manusia murtad nu teu percaya ka pangeran saureyang Jayagiri rupi anu cuak ka Bah Durga eta geus pokli nyebut pangeran dewek jajangkor ka dieu tur bisa adu hareupan jeung sia lain rek sosoroh mentak kejo lain tapi kula rek ngayakeun palitungan pati jeung si lain tina perkara bapa kula baheula dipateni ku si lain rumasa abah henteu si lain mateni bapa kula nu katelah balaksa kula mah tewasa mateni nyawa batur baraya sabab nu boga nyawa lintang Gusti Allah geus beuki sabelain geus pokli nyebut Gusti Allah mangga sia Jayagiri montong kalanga bacot deui rung urang silih ebrekeun ilmu panemu jampe pamake geura katerukeun geura teng-tengkeun ilmu si lain jurig sia Bah Durga meni asa sugal omonganana tura siga geus teu sabar hayang buru-buru silih jajal mangkelana Durga
Kula memang rumah sabaheula kungsi patelak jeung ngaran Silaksa. Dabongan manehna nyieun fitnah ka kula, majarkeun kaula sok malingan teh di pabrik. Tapi ai kula mateni manehna mah nauzubillah teh rumasa paragat sotena nyawana nu ngaran Silaksa. Ragad kana gawir kalawan sirana ningang kana batu cadas. Montong mungkir sia Jayagiri. Di mana bangsat ngaku sama disiksa deula. Tidak tarimakeun gempuran aing sia jurig. Siap. Bahdurgala geus teu sabar terus ngayakeun tindakan. Ngirimkeun gempuran peureut meuni badag jeung keker di lalempeng kana beungeutna Eyang Jayagiri. Kumaha tumrapna para mitra meningah siuk peureut bagbaraan ngan siuk keblos gempuran Bahdurga. Mengaran nyamos ukur ngagempur hilwirna angin. Sabab Eyang Jayagiri cukup rikat ngadoyongkeun salira bari nepak leungeun Bahdurgala celem Eyang Jayagiri luncat kalawan sasauran malih kumujeng sagala. Make perhitungan ari bogannya teh Durgala. Anika mon ya Allah kasabaran pisan atuh. Dasar aki-aki butengi sia. Kakara dibere gerak kitu geus ngejat ipis buri sia juring. Sok serang ye gerakan aing. Siap. Bahdurgala siga nu reueus make ngebrehkeun gerakan jeung jurus-jurus Eyang Jayagiri kalakar rumujeng. Dikanyalak prawira. Ieu kageulutkeun jelema. Aduh, ciatna tarik teuing Mang Jaya nyelak atuh. Nyanyi. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun. Harita tu Eyang Jayagiri meuni gumuju. Memang hebat gerakan teh. Abung kena teueuh ti Cihalimun atuh. Dina gerakan Cimanena cukup, gerakan Syahbanarna moju. Ngan teuing ari eusi-eusi nama saur Eyang Jayagiri. Pugu aya basa kitu makomo Bahdurgala amarah beuki ngagedur. Korobok nyentak bari langsung nyerang ngirimkeun gitikan-gitikan. Kurang ajar sia setan belang. Hiuk gitikan Bahdurgala bagbaraan ting belesur ting hariu. Dikenca ka katuhu ti katuhu ka kenca. Ku dasar kitu Eyang Jayagiri langkung rikat langkung lincah miceun serangan pihak lawan. Panangan sereng sampean menimotah dibarengan kudugat legotna salira. Sugan mamatakkeun deuleueun. Bahdurgala ngapedesura baringan ngaluarkeun sorak bareng jeung kitu suku nojar ti gigir ngincer masta kana Eyang Jayagiri. Eyang Jayagiri bari ngareuneuh teh ngabanting bincurang ku pilgulangna panangan. Ku pilgulangna atuh karejat Bahdurgala ngarejet terus napak deui kana tan teu wudu Bahdurga. Tamah panasna teh ngan brek we manehna diuh ke sila terus ngawatak ilmu bari leungeun mata jeung ngeleper dibarengan ku ngagerem panon manco ka hareup semu sinaran harita Eyang Jayagiri siga nu diseren ka tukang salirana ngadagngak malah seutik-seutik Eyang Jayagiri unur-unuran berakatak Bahdurga mani asa suka babarakataka. Tahan si aki-aki bau tengi. Aki-aki pasesan pehong tahan dulu. Hayo tahan sia montong unur-unuran. Terus tahan. Ilmu nampon aing geura tahan dulu. Kudasar kitu Eyang Jayagiri kedalisan dina lebeting dada. Sumawat kanu maha kawasa. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qarib, Ya Mujib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kitu kedalisan Eyang Jayagiri atur unur-unuran nangaraneg terus namprakeun dua dampal panangan kaluhur. Disarengan ku ngadua tutas ngadua ngaceblagkeun dua panangan kapayun barini. Cungkel Bahdurga anu keur ngaluarkeun elmuna. Bari sila dina tanuh ngadak-ngadak ngacungkel sirana ngageledag kana batu ku keampuhan ilmu atuh harita teh anu dikedalkeun ku Eyang Jayagiri anu asal-asal nama memang tina ayat suci Al-Quran. Eusi-eusina kaimanan korejat Bahdurga ngorejat nangtung nafsu beuki ngagedur
terus ngaluarkeun ilmu tina dampal leungeun nyebrot seuneu teu beda di seuneu elasan atuh Eyang Jayagiri ngaluarkeun ilmu bari ngedalkeun asmana Allah. Kelebug datang angin ngakelebug harita teh kahareup nyeret seuneu nu nyebrat. Nu nyebrot beuki lila seuneu beuki ka tukang akhirna malik ngarerab kana beungeut Mbah Durga. Waduh, Mbah Durga gogoakan bari nungkupan beungeut, tapi teu kungsi cacan sababanehna ngaluarkeun ilmu ngusap beungeut. Geus sila deui kalawan ngawatak ilmu anyar paladag haseup hareupeun Mbah Durga. Aya haseup mulak siga haseup turukan jarami, leungit haseup datang manuk gagak aya kana limana, nyamran ka Eyang Jayagiri. Bari harita para mitra sadaya disarada glak kabeh nu nyaksian pada olohok mantasi meuteun. Kitu deui harita teh sagara jeung nu sejen ngarasa kaget turut teu sangka elmuna Mbah Durga luhur naker make bisa ngadatangkeun manuk gagak nyalameran ka salira Eyang Jayagiri. Ceprot nu hiji ngabintih di tukang kana mastaka Eyang Jayagiri. Serepet nu hiji nyamer kalawan ngabintih salirana bari kecok macok kana tak-tak. Teu wudu Eyang Jayagiri rada kawalahan disamran ku manuk gagak. Nanging sok sanaos salira Eyang Jayagiri, raraya Eyang Jayagiri dipacokan ge berkah teu katingali bentol-bentol acan. Malih harita Eyang Jayagiri mudaran sorban harita terus diangge ngebutan gagak nu nyameran kersaning pituluhna nu maha kawasa. Atuh harita keneh gagak anu sakitu garalak dadak sakala plakluk maruragan dikebutan ku sorban beri disadating garuak terus parah. Tekungsi sawatara menit gagak nu lima pada lusles laleungit eueuh tapak-tapakna acan. Sagala rupa ilmu penemu jampe pamake Mbah Durga geus koredas, tapi hiji ge eueuh nu mental. Udasar kitungan jeleng Mbah Durga luncat sarta harita teh babi buta nyerang ka Eyang Jayagiri. Bari nyabat-nyabatkeun keris luk 7 anu ceuk manehna keris sisa bernyawa. Atuh Eyang Jayagiri teu kawon rancingeusna, teu kawon pinter ngalugat legot salira bari nepakan leungeun Mbah Durga la. Pigilang panangan Eyang Jayagiri diaduk jeung pigilang panangan Mbah Durga la kalawan keris kontan ngacleng jauh naka. Rinat panon Mbah Durga ngarinat ka gigir, breh kumanehna katingali aya batu segede kalapa terus ditiup. Kalayang batu ngalayang ka hareup sigarek ngabentur kana rarai Eyang Jayagiri. Eyang Jayagiri ngedalkeun asmana Allah bari terus dua dampal panangan disolodorkeun ka payung. Peledung batu nu geus nampeu ka rarai Eyang Jayagiri ngabledung bitu sapada warup harita mancabura. Atuh para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, atuh pamungkasna Mbah Durga ngaluarkeun ilmu robah wujud jadi macan kumbang. Gaur-gaur bari kukuna nu bari dieu teh cacakar kana tan. Gaur disada kadeuleu sihung ngarangeteng kalawan langsung macan kumbang ngarontok ka Eyang Jayagiri. Terus gadungan dina taneuh kep tak-tak Eyang Jayagiri dikerekep sarta dibabetkeun. Geblug salira Eyang Jayagiri ngageblug. Jeleng macan kumbang ngarontok deui bari ngagaur garan naker harita teh para wargi sadaya. Atuh puguh we. Gulitik Eyang Jayagiri ngagulitik ka sisi. Macan kumbang milepas malah nubruk kana tatangkalan. Kilap balik deui gaur-gaur di sada gagauran. Jeleng ngarontok sakilat Eyang Jayagiri ngadorongkeun salira. Bareng jeung kitu bangus macan kumbang dibanting ti gigir cebrot. Gaur di sada ngagaur malah ngacengkang. Barang macan kumbang ngorejat deui. Enggal Eyang Jayagiri ngedalkeun ayat kursi bari dua dampal panangan dikapayunkeun. Da pugu eta lain macan kumbang sato biasa tapi siluman anu milih warni. Dina ku dasar kitu macan kumbang sakitu garangna teh gugulingan bari disada guar gaur. Ngan sakotret kayu api macan kumbang leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngajanggelek jadi Mbah Durga. Ngawujud malah ngajoprak bari gegerungan awak raraca beungeut keuni. Irung boborot ku getih atuh leungeun anu katuhung ngaplek potong
geus katingali Bahdurga tebudi deui anak buah Katut Sujai lain bebela pati malah antuk ngamanehna malabur katawuran harita keneh para midrat teh sirikna silih dupak silih tubruk bali notog-notogkeun maneh ceuk paribasa tunggul dirarun catang dirumpap teh lain bobodohan taksiran kabeh ngarasa sieun jeung teu untupan ngayonan elmuna Eyang Jayagiri harita Bahdurga terus teu sadar ngajoprak dina taneuh Ari si Komeng jeung si Koncleng ujug-ujug jelung-jeleng lalu catan bari mersat pedog sakuma maksudna rek maragatkeun nyawa Bahdurga ngan hadena Eyang Jayagiri rikat newak leungeun si Komeng jeung si Koncleng nu rek sakeplas-keplasieun nigas raga Bahdurga. Nanaonan kisana pis nanaonan Eyang Jayagiri bari ngenyang leungeun si Komeng jeung si Koncleng. Wah paragatkeun sakalian nyawana Eyang tumanah Bungan meni cuman tak kapisan ka Eyang sareng caritana meni albatan ti jelema owah teu percaya ka Gusti Allah deui dasar si kasebelan nu kieu mah paragatkeun Eyang cek si Koncleng. Da puguh maragatkeun nyawa teh kisanak gampang ngan pasti kisanak bakal nampa bebenon ti Allah sabab kasebut manusia teu diwenangkeun maragatkan nyawa manusia deui komo kitu jelema nu hilang dina kaayaanana geus teu budi kari-kari rek ditaniaya ulah kitu malah ke di mana geus sadar geus kumpul deui elinganana urang ubadan sugan manehna babalik pikir tina goreng kana kalakuan hade sok parayang kadinya bawa ka imah sugan diijabah ku Allah rek ditarekahan ku Eyang saur Eyang Jayagiri malah boga maksud hayang ngubaran Bahdurga atuh regeyeng Bahdurga diparangku ku opatan kalawan dibawa ka imah goledag dikedengkeun dina babalean ditepas harita Eyang Jayagiri sasaura deui kalawan dising hareupan ku nu limaan jalma ieu ruksak ragana lain ku Eyang tapi ku amal perbuatan manehanana kabeh dalamun amal perbuatanana balik mah turut aya itikan goreng moalnya nepi ka kieu jadi yakin pikeun ganjaran sakabeh manusia boh lalaki boh awewe boh kolot boh budak gumantung kana amal perbuatanna matak Eyang pepeujeuk ka sararea poma salilaku melenang di alam dunya sing bisa marawa diri sing bisa ngajaga laku lampah anu hartina ulah rek ngalajur nafsu ngumar amarah ulah reueus ku pangarti jeung pangabisa atawa ku kadunyaan ulah adigung adiguna rasa maneh luhur ilmu sugih ku pangarti bari boga ilmu dipake jalan maksiat atawa kana kahianatan ka sasama ngaranna ge manusa sarebu kali ngakukeun aing gagah aing sakti moal bisa ngungkulan kana kagagahan jeung kasaktianana Gusti Allah moal aya nu bisa mapakan kana kawenangan Gusti Allah saha manusana nu bisa nyieun bumi jeung langit saha nu bisa nyieun pepelakan saha nu bisa nyiptakeun sasatoan memang manusia bisa melak itu melak ieu kaya nimbang sabubuahan bebetian nah bisa nyieun binina nah bisa ngajadikeun buahna atawa beutina bisa urang ngadatangkeun cai keur kahuripan pepelaka panteu yakin moal bisa kasebut manusia saukur boga kahayang jeung cita-cita sanajan urang hayang itu hayang ieu ari teu dikersakeun ku Gusti Allah moal bisa hasil tina kahayang komo bari urang teu percaya ka mantenna tara daek ngalaksanakeun kana ibadah jadi sakali deui Eyang pepeujeuk ka sararea umat lamun diparengkeun patelak atawa jojoh patutunggalan jeung sahabaya oge heukisanak aya dina kaunggulan bari nu jadi lawan geus teu budi ulah rek diparagatkeun nyawana samalah lamun bisa gancang pangubarankeun komo nu jadi lawan geus ampun-ampunan mah minta dihampura kudu gancang kurang dihampura cing karena Allah euy pangyokotkeun cai tina buyung wadahan kena jajamaran tong loba teuing kira-kira sagayung we saur Eyang Jayagiri sabada ngaburukan teh miwarang nyanak cai kalawan teu hararese kimenon ka dapur nyiuk cai sagayung di wadahan kana jajamaran teu sakumaha lilacak jajamaran nu dieusi ku cai atah teh dituna payuneun Eyang Jayagiri
jajamaran biasana tina naon cing para mitra. Aduh, aya tina eta cenah tambaga aya cenah gitu para mitra, anu didamel tina taneuh aya cenah kitu jajamaran. Tetapi biasana tina tambaganya sami sareng ieu baskom jajamaran. Harita para wargi Eyang Jayagiri netep sekit kana beungeut Bah Durga nu keur ngalempreh keneh. Gerendeng Eyang Jayagiri ngajiajai tina jajambaran. Tutas manjatkeun doa celom pananganna dua nanah dianclomkeun kana cai. Tos kitu beungeut jeung awak Bah Durga dikepretan cai kalawan kontan Bah Durga nyah beunta tuluy ngareretan karunya raksian. Ret ka Eyang Jayagiri terus mureleng atuh ku Eyang Jayagiri dipencerong deui. Ari Kimenon ngagerendeng jeroen dadana pokna. Pek awas sia lamun ngarontok ka guru aing ulah majar kumaha sia lah. Jadi boleh pun sia dibacok sia ku aing. Ulah raga sia dicacag diperkedelkeun ku aing. Disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang dia ngaranna. Sia. Awas deui. Kitu dina gerentas sate Kimenong bari geus nyekal perah bedug. Isilah inget henteu cing apa keneh ka kula. Eyang Jayagiri naros bari teu leupas tina paneuteuk. Waduh nah ya ku teleges teuing Andika Jayagiri. Di badan kaula kudu jadi tanpa daksa leuwih ade geura pra kula paehan. Geura paragatkeun nyawa kula percuma kula lila di dunia ge ari jadi jelema tanpa daksa. Sok buru-buru kaula geura paehan ku Andika deui. Cek Bah Durga ninitah maehan ka Eyang Jayagiri sabab geus nyaho tur karasa leungeun anu katuh potong jaba beungeut teu puguh rupa. Nah, ari omongan teh manisa ngeunah-nana keur kisila. Ngarekeun kala gojo Andika mah make nitah maehan sagala. Nauzubillahi min zalik, ari kaula kudu maragatkeun nyawa batu. Na kaula teh teu sanggup sabab kaula mah teu sanggup nanggung dosana jeung teu bisa nyampurkanakeun roh Andika. Lamun kaula sanggup mah tur aya niat maragatkeun nyawa Andika moal nya ku kaula dibawa ka imah. Tadi ge ku kula meureun diburuan teh dibereskeun nyawa Andika ngan kaula teh teu sanggup namung nanggung dosana. Na samarukna kumaha maehan jalma teh cenah eta waruga Andika ruksak wayahna dabongan amal perbuatan Andika kene, bongan pagawean Andika kene. Lamun laku lampah Andika bener mabet asa mustahil Andika bisa jadi kitu. Jadi yakin naon rupa nukaranapan ku manusia boh genah boh teu genah gumantung kana amal-amalanana, gumantung kana laku ku lampahna. Kapan tadi gaya paribasa melak bonteng mua buahna terong pasti buahna bonteng deui. Melak cabe pasti buahna cabe deui nu matak ari ngakukeun jadi manusia tawa jadi jalma teh ulah katalanjuran teuing omongan. Ulah boga angkeuhan aing jag-jag teu deungeun, ulah asa aing pinter teu deungeun. Ulah asa aing panggagahna pangsaktina. Kapan tadi ge ku kaula geus dicaritakeun sagagah-gagahna sasakti-saktina manusia. Moal bisa ngungkulan atawa mapakan kana kagagahan jeung kasaktian Gusti Allah. Tapi keur Andika teu percaya ka Gusti Allah malah make nyebutkeun siga kumaha pantar kumaha sagala. Tong boloning Andika adu hareupan jeung Gusti Allah cacakan sini jajal pangarti jeung kaula ge. Nu sarua pada kasebut manusia biasa. Ruksak warag-waruga Andika teh geuning. Komo lamun adu hareupan jeung Gusti Allah sakalieun ngadengikeun beledagna sora gelap ge rajin ngarenyag cacak ku sorana. Komo lamun gelap nyamer kana waruga Andika pasti kana tungtungna. Eta teh salah sawios ciptaan mantenna. Cing lamun Andika disamber ku gelap bisa nakisna moal. Lamun datang cai caah nu gede Andika bisa ngahadang kana cai. Lamun ngagelegerna gunung bitu nah Andika bisa ngahalangan gunung bitu. Eta teh salah sawios ciptaan mantenna nu matak cing atuh omongan teh ulah katanya lonyeran teuing. Ulah kata lanyuran teuing kisila. Ulah jang dipelendung jang dibeuka pipi. Make teu percaya ka Gusti Allah nasaha nu nyiptakeun bumi jeung langit katut pangeusina ka asup manusia.
kitu deui diri Andika umat saha na Andika teu narima dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan ku Gusti Allah. Nah Andika bisa ngadatangkeun awasna panon, ngadatangkeun pangreungeut ceuli atawa rasalna leta. Lamun panon dicabut awasna, lamun ceuli dicabut pangreungeuna ceuli, dicabut pangrasa leta ku Gusti Allah. Sok bisa henteu Andika ngungkulanana? Coba jawab. Bisa henteu? Nyanteu. Temal Badurga tetap teguh tah. Lamun Andika teu bisa ngadatangkeun deui awasna panon, pangreungeuna ceuli, pangrasana letah kudu percaya ka Gusti Allah. Tur kudu rumasa diusik malikeun ku Gusti Allah. Ari Andika sok minum taraki sila. Kugu sok mah. Lamun ku Gusti Allah di dunia ieu dileungitkeun cai bisa Andika ngadatangkeun cai atawa nyieun cai? Ya teu bisa. Saha atuh nu bisa ngayakeun cai? Saha bisa ngayakeun seuneu angin jeung sabangsana? Inung bapa Andika, nini aki Andika nu bisa ngayakeun cai, seuneu jeung angin katut nu sejena. Tomboroning Andika sanajan saha-saha ge nu kasebut manusia eueuh nu bisa ngadatangkeun atawa ngayakeun seuneu. Cai jeung angin sokomo bisa nyiptakeun bumi jeung langit mah. Tapi eta ge ari Andika meuni teu percaya ka Gusti Allah. Lamun Andika kasebut sato mah moal daek atawa beh dituna disebut manusia murtad, manusia kufur. Tadi mungaran Andika datang ka dieu nyebutkeun eueuh duana. Kula nu katelah si Durga teu jago ti tatar Cihalimun. Cing geura waraskeun geura sampurnakeun di eta leungeun Andika nu potong teh. Lamun bener-bener Andika kasebut jago kahot sugih ku pangarti, duhung ku ilmu jembar ku panalar, so geura lempengkeun deui leungeun Andika tong sina ngeplek kitu. Saur Eyang Jayagiri nyeksikeun ka Badurga nu keur sungar seni rebari nyekelan leungeun nu potong. Waduh. Kula ampun Jayagiri, kula minta tulung ka Andika. Tulungan kula pangwaraskeun deui awak kula meuni teu puguh rasa keunana. Leungeun ting jeletot kieu Jayagiri, kula ampun Jayagiri, ampun. Badurga akhirna ampun-ampunan kalawan minta tulung ka Eyang Jayagiri. Atuh pok si Menon ngomong kalawan seuri. Teu boga kaer kolot-kolot rek jembleh. Jeung minta tulung ka Guru Wing. Cageurkeun kalinya ku si laing monyong sia mun minta tulung ka Batur, padul sia. Kapan Andika teh jago leh. Aduh, urut teh suwung ku ilmu teu malarat ku pangabisa. Cing ku Wing urang jampe kila. Jampe harupat, geura gede, geura lumpat. Cet. Cek si Benon Brawitra. Bari nepak leungeun Badurga nu ngaplek. Uguh Badurga meuni alah batan dikadek leungit di temah wadi poho dikakolotan bari gogokan. Aduh si gelo si sedan si juring atas ya. Aduh gelo sia. Nah ari kisana kaya kulenger kitu. Sabalah kamu rusak kitu teh yang. Nah sia pisan aing mah yang kitu. Waduh. Jadoh si aing nyeri. Si Durga terus saharengungan mari tarang nyuh kana bilik kalawan pokna. Jayagiri, cing kula tulungan Jayagiri, kula geus teu kuat nahan ka nyeri. Aduh, leungeun jeung awak meni asa remek satulang sani. Lamun sakira-kira Andika teu daek tulungan mah, ceuk kula ge geus we kula teh paehan ku Andika atawa ku murid Andika. Aduh. Durga entong make minta tulung ka kaula, minta tulung angin kanu maha kawasa nyatana ka Gusti Allah. Kitu deui Andika minta dihampura ka mantena sabab nu bisa nulungan atawa nu nyalametkeun umatna lintang ti Gusti Allah. Sanajan Andika diubaran ge ku kaula moal bisa cager ari teu dikersakeun ku pitulungna Gusti Allah. Tapi eueuh salahna ku kaula ditarekahan asal Andika bener-bener rek percaya ka Gusti Allah. Nya kula rek percaya. Rek naon Durga? Nya kula rek. Arek sing bale ngomong desa monyong lain urak arek wae sia. Diurak sia ku aing. Arek terek naon? Arek Surwoyo diteke sia. Cek si Menon meni bangun cuanaker. Lah, ngajedog sia kunyang. Untungnya ceblak wae.
minta tulung ka siap tulit aing mah da dewek mau nulungan kanu kitu donges nama monyong siga cucurut sia masih menon. Oh jadi Andika rek percaya ka Gusti Allah arek tema Bahdurga pono segu kula rek ditarekahan ngan leuwih ti heula Andika kudu ngucapkeun heula syahadat bisa teu ngucapkeun kalimat syahadat bisa cing pok ucapkeun Andika kalimat syahadat 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 poho deui ka Jayagiri jadi poho deui nya si pegek sia tayo kabar wesna we teu becus mah teu becus monyong sia montong aeu jigan heuh abong kira manusia teu deus ka pangeran si teu gejeung sia kita ngucapkeun kalimat syahadat teu becus sia sok turutan kaula ku Andika Arican bisa ngucapkeun kalimat syahadatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu alla lain asyhadu alla tapi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna manusia belatsia lamun dewek boga beuris model kieu wah boga nyere sabeungkeut kieu mah beunggah poe dipake nyarangket adi sabadul nu bener ngomong tadi sia ngajedong sia monyong pipilueun ka urusan batur barina ge kumaha nu berwes-wes sia ngomong nu bener bisi dibabuk sia koing cek si menon bari ngabalieur lain asyhadu anna tapi asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sok aina turutan ku Andika timimiti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sok ngalakonan ibadah nu liwang waktu Andika Durga sok salat tara emang Bahdurga ngaku geus bisa acan lamun Andika geus cager rek ngalaksanakeun moal kana salat arek ngalakonan salat mah kukula ditarekahan tapi lamun jalir ulah majar kumaha jalir mah jangan we ku sareyang keun ku si guring nu nyunatan mah tuman urang sunatan 2 kali sapatnya sapat sia di sunatan aja seleng monyong kading sajurig aduh ganyentak gede kene euy yang gengerong na euy aduh segitu kumis geus ngaplek teh kimenon harita ngaheureuyang ngaso heula para mitra sadaya ngaso para mitra anu mulia mangga urang lajengkeun deui alhamdulillah para mitra urang syukuran ka Maha Kawasa nguping Bahdurga anjeunna kersa ngucapkeun 2 kalimat syahadat ieu teh hiji tanda para wargi Bahdurga bade hartos nama midamel padamelan ade kitu tah mugi-mugi we ku ayeuna Bahdurga nyebatkeun 2 kalimat syahadat teh sanes sepeda sieun sanes namun kedaya jorojo tina hati sanubari yen anjeunna ngucapkeun 2 kalimat syahadat kalayan dina raraga bener-bener lillahi ta'ala kitu para wargi sadaya ulah peda sieun bapeda ulah janten mugi-mugi para mitra janten jalmi anu sae katungtungnakeun Bahdurga nu tadina wah cek paribasana naon tunggul dia runcatang di rumpak teh para wargi ayeuna mah mugi-mugi we atuh sabada anjeunna dielingan atanapi sabada anjeunna diburukan ku Eyang Jayagiri janten jalmi anu bener-bener hartos nama midamel kahadean ngalakonan ibadah anu parantos diketangtoskeun kedah kumaha-kumahana kedah atos parantos aya aturanana atuh bade ibadah naon getos aya aturanana kantun prake urang mah kitu teu kudu mikir-mikir teu kudu mikir-mikir itu ieu mah tos aya aturanna prake urang ibadah boh ibadah ka Nu Maha Kawasa kitu hubungan sareng Nu Maha Kawasa boh ibadah jeung sasama umat manusia kitu aya aturanna para wargi kantun prak urang mah kitu
parantos aya keterangan jelas mana atuh para wargi sadaya henteu abot henteu mungkadrin karukumaha urang nabae teu aya pada melan abot margi nu maha kawasa ge para wargi tara maparin pada melan abot keur manusan urang salamina ngadua mugi Gusti henteu maparinna pada melan abot ka jisim abdi kitu mun sakinten abot mah Gusti mugi ulah dipaparin abdi teh cenah pada melan kitu nu para wargi sadaya sanggeus Bah Durga bisa ngucapkeun 2 kalimat syahadat kalawan janji rek ngalaksanakeun kana ibadah salat gerendeng Eyang Jayagiri ngajian cai dina jajambaran aya kana 10 menitna ras namprakeun 2 dampal panangan manjatkeun doa nepi tulung ka Allah Subhanahu wa taala cing buka bajuna Ki Durga saur Eyang Jayagiri atuh Bah Durga ngalahan kancing ku leungeun kenca kalawan bajuna dibuka anak brehnya we awak Bah Durga menira raca semut-semut tutung leungeun katuhu ngaplek jeung bareu harita Eyang Jayagiri nyuk cai ku dampal panangan teras dikana abahamkeun sebrot-sebrot leungeun Bah Durga anu potong diburaan teras diusap kenging 3 kali dadak sakala leungeun Bah Durga anu potong kontan walagri deui atuh awak nu raraca diburaan meuni kawas koneng katetesan apu sapada harita keneh cager tos kitu Eyang Jayagiri sasauran deui cing pecahkan leungeun katuhu teh kekejet-kejetkeun Ki Durga ngaran Bah Durga lah siga nu asa-asa ngejet-ngejetkeun leungeun bari lalaunan cing sing tari kadinya da moal ngadak-ngadak locot leungeun Andika teh saurna deui atuh Bah Durga ngejet-ngejetkeun leungeun beuki tari kalawan pok nya anaina mah teu nyeri dilanceuk Bah Durga nyebut ki lanceuk bari rada marah mah atuh harita sagara kakara nyempan ka Bah Durga atau nyebut ki lanceuk atuh Eyang gitu oh kolot-kolot belegung syah kanu nulungan nyebutkeun ki lanceuk mun ki lengser sekalian ngarah kuing disunatan deui sia 3 kali cek si Menon Mairan wah poho nyari jelema teh beudang poho kitu cek Bah Durga bari ngarere syukur we ari geus eueuh nu karasa mah kaulah ngarasa bagja kalawan ngucapkeun alhamdulillah kanu maha kawasa atuh kitu deui keur Andika kudu nganuhunkeun kanu maha kawasa nyatana ka Gusti Allah sabab nu nyageurkeun Andika lain kaula tapi Gusti Allah kaula mah sakadar mang narekahankeun sakadar cukang lantaran mangubarankeun rumatak Andika kudu percaya kana keagungan jeung kana kakawasaan Gusti Allah kumaha hari batur-batur Aranika narulungan teu Ki Durga wah boro-boro nulungan punggung ngadon jali cire malabur dasar manusia gerelo lamun area kene didagoran kabeh hubungan lah pikir-pikir salah kuring sorangan Eyang make jeung kapangaruhan ku welak si Sujai temal Bah Durga akhirna jadi keheul ka Sujai tah kitu ari jalma sok gampang kapangaruhan teh Ki Durga saleuheung pangaruh nu matak nguntungkeun atawa bakal nyenangkeun ka diri Andika narajang pangaruh nu matak nilakakeun samodel kajadian dieu meureun karasa ku diri Andika jadi lamun aya carita jalma tong boroning kasebut ti deungeun-deungeun dalah ti inung bapa ti mitoha ti anak incu atawa ti nini aki ge ulah waka gugon ulah waka dipercaya atawa ditampa taliti heula beuweung utahkeun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa nah eta pangaruh atawa caritaan teh baris nguntungkeun nah baris nilakakeun nah bener nah ukur dieuna nah rek ngadu dombakeun ka diri Andika ning eta batur Andika sakitu urang hiji ge eueuh nu bela pati ka Andika malah malabur nu hartina teu taranggung jawab kana kasalamatan jiwa Andika untung Andika adu hareupan jeung kaula coba lamun jeung jalma nu teu boga dasar kamanusiaan nu teu boga dasar agama batan ngahampura atawa nulungan malah tadi ge nyawa Andika tuluy diberesan entengna dikakaya tah ayeuna sanggeus kieu rek kumaha pilakuan Andika Ki Durga nah Andika rek balik deui ka sarakan bari rek ngahiji deui jeung anak buah Andika saur Eyang Jayagiri satengah nyekseukan Bah Durga kalayan naros kana pamadegan Bah Durga geus kieu mah keur kuring morek balik ka sarakan sok homo rek kahiji jeung umat karelo
kajian tulus milu di dia jeung si Eyang kalawan kuring diajar kana ngalakonan ibadah tapi begitu ge lamun ku si Eyang diterima kuring di dia tema Bah Durga rek terus cicing di Eyang Jayagiri ari keur kaula mah nitah moal nyarek moal gumantung kana pikiran Anika ngan lamun Anika hayang di dia sing bener-bener ngarobah akhlak kalakuan nu hartina urang rek milampah kalakuan ka tukang-tukang bari bener-bener Anika rek sumujud ka nu maha kawasa. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauningan harita Bah Durga rek terus cicing di Eyang Jayagiri hari keur kaula mah nita moal nyarek moal gumantung kana pipikiran Anika ngan lamun Anika hayang di dieu sing bener-bener ngarobah akhlak kalakuan nu hartina ulah rek milampah kalakuan nu ka tukang-tukang bari bener-bener Anika rek sumujud ka nu maha kawasa. Jangan kuring babalik pikir yang kalawan kuring hayang ngalap ilmu tina bag-bagan agama oge kuring rek terus ulan kumabula ka si Eyang terkiru sabilulungan jeung murid-murid Eyang nu di dieu kemal Bah Durga janji rek sabilulungan seug ari kitu mah ku kaula moal burung di aku baraya moal burung di papatahan kana bag-bagan agama pek ayeuna silih hampura kadinya jeung anak-anak kaula saur Eyang Jayagiri geus kitu mah Bah Durga atuh para mitra mungaran kasagara terus kasukri geus kitu mapai kaki gandrung jeung kaki koncleng panutup kaki menon bari pokna padaya hampura kula euy kumasa tadi kula sesentak Anika bungan tadi Anika nepak leumin kula sudah teh rek jambe ari teh jambe heureuy sia kos kapolon we jambe-jambe halupat gede-gede lumpat segala tak tage jadi jelema teh kudu aya tata kasopanan lur lah. Setiap jalma sopan kawatur kudu sarua jeung nyopanan ka deui sorangan kada pasti we bakal disopanan ku batur kitu kanu jadi guru uing nyebutkeun cilanceuk di dinya mah memang lanceuk Anika kitu ka Gusti Allah teu percaya make nyebutkeun siga kumaha padar kumaha ditah ngucapkeun syahadat teu becus kana ngalakonan salat komo tar pisan kumaha ayeuna rek percaya ka Gusti Allah moal lur wah puguh we boy udah percaya ka Gusti Allah ada ulah sekadar bisa nyerita na wae euy percaya ka Gusti Allah ari kana parentahna jeung kana larangan teu diturut ciroe jeung bohong umat pentil ge bisa nyebutkeun percaya wungkul mah ari njabtekeun bumi jeung langit katut umatna saha Gusti Allah teu lamun kitu mah tuh bumi jeung langit katut umat teh Gusti Allah teh nu kagungan nya nya kagungan Gusti Allah ari cai kau saha Gusti Allah anjeun sok make cai kumaha we sebab ku lagi sok mani sok minum si kuceritnya seuh ku sok kumah ari umur Anika nepi ka poe ieu geus sabaraha taun Ki Menon jadi kapapanjangan gunem catur jeung Bah Durga kalawan pada nyaraksian ari Eyang Jayagiri mesem setengah bari jeung atuh terus ngitungan tasbih ya kira-kira kana 70 tahun mah salila 70 tahun geus sabar kali Anika mayar ka Gusti Allah saub ceuk Anika tadi ngadamal cai atuh kaungan cai teh Gusti Allah ngantu mayar sok ditagih tara ku Gusti Allah tara matak Anika kudu percaya teh tur kudu muji syukur kanu daek ngalakonan ibadah teh nyaeta kudu muji syukur teh kudu daek ngalakonan ibadah dari rumah sama salila aya di dunia make naon rupa damelan Gusti Allah jadi yakin atuh Gusti Allah teh maha welas maha asih maha kawasa maha wenang coba lamun Anika ditagih kudu mayar cai salila 70 tahun tong gede lah sasen we sapoe geus sabaraha sen tah pilu baeunana mayar umurut make cai can boga hasil tina popelakan lamun Anika sok melak itu melak ieu acan lamun ditagih tanah anu dipake nyeun imah acan mayar seuneu da nyang jeung nyangu da nyangu atau babeleuman kudu ku seuneu ieu mah kumaha tuh tong baru ningeutkeun ngadamelna sakalian tatangga ayo baraya-baraya lahaloho ka imah ge atau ka kebon curiga sieun barang cokotakaneun komo ka tetangga atawa ka barayan eueuh tingalieuna mah rek barang bere ieu meni asa-asa malah tara pisan yo teu cara kajelema lalui tur balalucir kana dahareunna eueuh di imah ge diaya-ayakeun ulah nepi ka kitu lur lamun urang geus yakin tur percaya ka Gusti Allah mah kapan tadi gaya basa kieu kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah kudu mere kanu teu boga kudu nganteur kanu keun kudu nyangan kanu poekeun kudu nungtun kanu laas kanu teu awas lamun urang kasebut jelema nu cukup atawa loba dunyana sabalikna ke urang lamun kasebut kurang kaboga kaboga sing bisa menyampaikan diri ka batur katukeun boga oge lamun urang barang bere ulah pamrih
boh pabrik ku pamulang rezeki, boh pabrik ku tanagana. Ari anda geus nyaur rukun Islam. Badak cenyaho. Ya rukun Islam teh aya 5 perkara. Aya punten eyang dah. Punten si mabdi ngaron ngabala we kilur gala punten. Ayo punten. Kimenon sanduk-sanduk karita teh kayang Jayagiri bari seuri kapi asa. Ih. Teu naon pe kadinya tuluykeun. Ulah sotenan ngobrol anu teu puguh. Atawa ngobrol nyaritakeun diri batur ulah ai ngobrolkeun soal kahadian mapek teh teuing eyang mangarasa bunga. Waler eyang Jayagiri. Ngaso heula ngaso para wargi ngaso. Mitra anu mulia harita atuh kimenon tuluy nyarita rukun Islam teh 5 perkara lur. Kahiji syahadat, kadua salat, katilu puasa, kaopat zakat, kalima munggah haji ka Baitullah. Jadi nu 5 perkara teh kudu dilaksanakeun ku urang kitu. Di mana urang geus ngalaksanakeun nu kahiji, nu kadua, nu katilu jeung nu kaopat, dinya urang ngalaksanakeun rukun anu panutup nyaeta munggah haji ka Baitullah. Umumna disebut jarah ka tanah suci. Jadi haji kitu ge lamun diparengkeun urang aya syaratna atuh kitu matak oge da dipanggil mah ku Gusti Allah kabeh geus dipanggil gitu kan tinggal bareng we ini lain pelesiran cuk bangsa urang da mah piknik lain tapi nyucikeun ngabersihkeun diri dina segala reregen dosa perdosaan urang lamun ngayakeun tobat teh mah yakeun pertobat ka rumah kawasa lamun ampun teh mah minta ampun kalau moal ngalampahkeun deui kalakuan ka tukang-tukang lampah nu goreng dipiceun diganti ku lampah hade kitu. Urang diparengkeun bisa ka tanah suci sing jadi haji nu mabrur hartina bisa ngalaksanakeun saterusna perintah Allah. Perintah Allah teh kudu bisa dilaksanakeun. Bisa saterusna miceun atawa ninggalkeun kana cegahan Allah. Tapi ulangan sakadar bisa ngalaksanakeun perintah Allah salila di ditu. Ari geus balik ti ditu esuk aya bejana rajeun nginjemkeun duit kudu make anakan. Cek basa ayeuna mah cenah aya bonus. Ayo. Aya budak nu ngalajamu pentil di buburak malah dibenturan. Kana ngalakonan ibadah khusyuk, kana ngaji ketoa tu rajin, kana ngupat si muatna, atuh kana peditna, kana cengihana dikeureuh kene. Ayo. Nu kitu nu lain anu mabrur teh atuh ting naon kitu mah. Heueuh rajin ka anak sok mupatahan ulah pasya. Ulah harga relut dina bulan puasa pokna teh. Montong parasya sia kujang pamali deuleu. Kapan teh bulan puasa bising doraka rek pasya rek lut mangke we cenah teh sabaran gitu. Cikimenon teh kabeh pada timbal katak seri-serian. Malah eyang Jayagiri ngakaya gumujang. Wah, lain ku kitu disangka si monyong pinter ngadalil euy naon yeuh. Ceki gandrung. Ye saheul atuh ing telur. Ciki ge ing teh pernah lepas pesantren atuh. Pesantren sinang reret ya atuh. Ayo, jantre sakitu puluh urang santri. Rumah santri di sinang reret lintang ti uing we sorangan anu kepeto jadi ku mamajengan jeung ku Pak Ustaz coak nama duana tuh santri-santri pang pinterna dina perkara eta mah euy pinter urusan ngaliwat tumbangan kepada beureup. Waktu nasib